teh tina pergaulan jelema nyaeta gaulna teh jeung jelema-jelema anu hidung belang. Kadang-kadang ai teh nyaeta urang digawe teh teu make balon. Balon teh naon? Kondom. Kesenian ti Padang geuninnya kesenian Datuk Meringgi harita Datuk Meringgi ngudang-ngudang Siti Nurbaya ka sisi laut. Siti Nurbaya di udag-udag ngadon lompat ka susukan garing terus ngahejeun. Ulang Padang kesenian di Padang hiteng ngigana teuing aduh. Duh. Happy kedai tang isu. Alah, Happy New Year ah. Selamat ulang tahun kadinya. Ulang tahun TPI nu kaopatnya. Dirgahayu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-48 dirgahayu eta oge. Alhamdulillah hingga urang hiburan Ada hiburan masa kedahna Kang eta. Tapi minta dikendangan dewe. Ulah cara tadi ulah tadi kendangannya. Sok Kakang. Salina lah atuh bajuna. Hitung-hitung salat tahajud. Urang nyaring wayah kieu. Cekolot baheula mah cenah lamun maneh minang nyaring peuting sok loba rezeki. Nu matak lamun keur teu nabuh teh tahajud. Tambahan ibadah. Cek urang Jawa Tengah mah cek Bapak Dalang mantep. Bapak Dalang mantep. Bapak Dalang Anom Suroto. Tatkala sira lilir ing tengah bengi terus ngabda sediri langsung sholat tahajud nyuwunaken tulung maring Allah Ta'ala jaluk panghampura kangge wong mukminin sedoyo. Cek urang wetan nya Indonesia mah beunghar ku seni teh. Nya. Bunga daerah boh tina kesenian, boh tina kadaharan. Boga ciri khas da. Cianjur, tauco. Nya. Sumedang tahu. Garut dodol. Tuh. Bandung oncom. Kangkung. Puyung. Jeruk Garut kene, domba Garut kene. Nya, Jakarta ucing. Nya. Bogor talus. Banten emping. Nya hebat. Dina kesenianana Cirebon tarling. Indramayu tardung. Pek sia Tangerang tardi. Tuh, cek dek oge. Eta Karawang Bajidor. Cianjur Cianjuran. Bandung Wayang. Eta Calung. Eta Jakarta Lenong. Bogor Lenang. Banten Debus. Gitu nya ciri khasna aya wae matak ja oge
beunghar Hah? ku seni ge. Nya beunghar ku seni ge eta. Sok dek hiburan. Hiburan akan. Hah? Mangga bade ka hiburan mah. Naon? Bade ka hibur naon ngibing akang teh. Oh, rek ngigal. Ya sok atuh geura salin heula. Ya saya mau ngibing salin dulu. Salin dulu pakaiannya. Punya seragam dari Bapak Kades. Ya betul dong, pakai harus dipakai ya. Kampretnya pakai, pangsinya pakai supaya. Iya betul. Kalau jaipongan harus dipakai. Lah. Naon? Cing, kayaknya oke nya. Aya naon? Lain dek ngigal euy. Gigal, pakaulan, Pakaulan deui lah. ngiring mie eli, aduh, digaya bisa. Nya, dewek jiga naon? Jika tukang rokok akan. Jika jelema nu kaserang penyakit aid. Nah, sete. Bina teuing sete. Kabina teuing sia kabatur teh aing disebut penyakit aid. Sakitu sehat. Ari aid teh naon? Na teh nyaho aid. Heuh naon? Adi si Midun. Naon aid teh euy? Hah? Aid teh naon? Ya. Ari aid teh nyaeta berbahaya teh. Sabab eta teh penyakit naon? Mematikan. Kadang menular. Jadi aid teh. Mangkani cenah bejana eueuh keur piubareunana aid teh. Ta eta ajab ti pangeran teh ulah lalaworan. Aid teh nyaeta penyakit anu disababkeun ku infeksi HIV. Nyaeta virus penyebab menurunnya ketebalan tubuh. Ku kituna kade ulah samarangan nginum. Bisi eta nu boga cai teh katularan penyakit aid. Hei. Bisa disembuhkan. Gila nya euy. Hanu matak teh ge uleuh. Ulah samarangan nginum. Nya. Aya ceuk dewek mah aid teh euy. Naon? Nya eta aid teh tina pergaulan. Pergaulan jelema nyaeta gaulna teh jeung jelema-jelema anu hidung belang. Kadang-kadang aid teh nyaeta urang digawe teh teu make balon. Balon teh naon? Kondom. Jeung kade bisi nukurkeun spray. Jeung batur bisi eta nu ngaheesan spray teh boga penyakit idu aid. Hanya tak ku kituna nu matak kade cing hati-hati kadang-kadang inung anu naon boga penyakit aid engke anakna oge bakal penyakit aid yakin bisi nular 7 paturunan bahaya ieu nu matak pariksa terus. Jadi gimana untuk nyegahnya? Waspadalah kita, jangan sembarangan minum, jangan sembarangan gaul dan sebagainya. Pokoknya yang dilarang oleh agama hindarkan. Jadi kali itu dewek rek ngiga. Ulah ngaganggu. Naon teh suku teh meuni roromeheun nyingkap. Ya. Dadah. Minta eta laguna naonnya laguna mah kenangan deweknya. Ulah cara tadi. Ari hayang kenah ngigalna mayar akang ka tukang kenang rasok. Jadi dewek kudu mayar. Kudu mayar ari hayang kenah mah urang gratis, atuh tukang kenang teh capek. Saya harus bayar. Betul dong kalau hayang enak ngigal.